Oh, eta anu cerita ucing. Anu ucing teh kumaha? Anjing. Naon anjing seuri. Cerita ucing teh. Ming tong bilu seuri anjing teu mengerti. Ari permasalahan ucing mah ini kan. Ini cenah naon. Ya ucing mah kieu kan orang mah barangnya ya jeung dulur urang anjing. Si dulur urang teh teuing meurang ngahakan obat naon anjing ngedar obat anjing. Urang kali ngomas tuh mari lu tekan mobil jeung urang. Teuing pagoda pastiles urang anjing. Naon da kitu. Mari lu jeung urang anjing ka ditu teh silaturahmi ini. Atuh lebaran anjing lebaran heuh. Atuh baruga duit urang-urang kieu teh anjing jauh ningali pas rek abus mi. Rek abus ka anu jero eta ka anu gang ka anu panto. Anjing eta cai teh pas ningali. Betul teh culang cileung wae geus ngadar nu kitu mah anjing culang cileung. Anjing aing asa dosana naon. Kopek. Yo. Siapa anjing? Palingan orang curiga aing teu kapikiran tak aing abus aja dulu orang teh ngana kajero salaman. Sia teh mau abus. Moal bet hareudang. Nah, hareudang cai. Geus sih urang. Pas culang jeung ka dieu teh eueuh mang. Lain ka mana si eta? Cuma mana teh anjing berat balik sore balik teh heula. Wah, anjing lila ngobrol anjing kesal da teu ngobrol ibu-ibu lah, kolot gitu dulur gitu ngobrol. Aing nuturkeun ka mana nyusul anjing. Pas eta mamang, ku anjing tempo aing saya di jero mobil anjing. Keur kieu emang tah. Anjing tempat teh kunaon? Ieu raca anjing. Urang kucing kitu diaboskeun kucing tah anjing. Anjing raca keur kieu. Anjing cenah anjing. Naon dari mana anjing cenah. Gope cenah. Naon aing teh tah. Gope da aing sanorek meuli ucing. Mesti cai nih. Eta mah sareng gini. Kan bae. Kalancuk urang we ceuk aing tawarkeunana atuh cek kalancuk maneh cek aing. Bos darah datang tah. Tawarkeun ke anakna. Oh cenah urang bari kikieuan mang. Da aca mah ucing kukuna anjing. Ucing gitu ucing siam teh anjing gede jo. Juga goblok teh abus ya kan eta aing teu ngarti. Cik ari pas kieu teh jo. Arabus ngobrol naik balik jo. Nah. Ieu kecocokan si Neng cenah naon. Ieu cenah ucu cenah. Naon cenah mah. Ucing cenah. Moal cenah sok bengek anjing. Eta goblok ciraca cik aing nyokot ucing anjing ngomong kitu ka aing. Naon sih? Tuh udah kalme ka apa aing. Geus kitu dibawa mah ka jero ka imah anjing tarurun bawa ka imah simpen. Ai bapak urang teh apal atuh anjing. Ieu mah nu apa sa anjing. Jadi teh dibeli anjing. Anjing. Mau apa cenah goblok. Jadi geus ku bapa dihak kitu mah hese anjing sia mah salah tuh. Cuma maneh ku apa dibeli cenah anjing. Goblok anjing. Mobil anjing meng. Aing cerita kuya. Eta lagu. Kuya. Ari anjing anjing. Kuya teh. Nu ini teh Dufan. Oh, itu ulin. Oh, iya konser teh konser. Ujung keluarga. Alan cek urang, bawa kabenana anjing arulin ka Dufan, nya dibawa ku dulur urang teh lah. Dibawa refreshing. Anjing eta mamang. Mimitina cisina teh. Dah. Kita naik ini ya, cek ini. Oh, Pak ini mah nggak bahaya, cenah. Anjing saat bener lah naik ya. Ayo naik mang anjing. Mesin teh, hari budak mah hari anjing eta aing. Seng kitu teu bisa anjing. Esuk teh mau ka luhur langit anjing. Anjing eta mah. Anjing mang eta ningali handap ngelawang anjing babacaan aing buru-buru mesan anjing.
Wah, jadi muter-muter gitu anjing di luar begitu tarik anjing aing mesin coplok. Anjing Ari Pekmang anjing wah anjing si nama hari-hari budak urang mah anjing oh ini boga cara anjing aya buru turun kaduhung anjing caca anjing kaduhung anjing eta mamang anjing teng kenapa ayeuna geus beres ya cek aing geus anjing turun geus anjing jongjon cek aing aya buru-buru nepi mang anjing biasa 2 bulan eta di luar anjing lila asal lila teh anjing teu betah gitu urangna turun aya lancek urang musuh kolot anjing aing ngomong kieu da anjing teh cek anjing cocok cek anjing sok buaan carocok ieu mah nyaman cek aing ieu mah nyaman sok teh nyaman ieu mah bener cenah heujuk cek aing teh mapai teh anjing ara naraek kalau luhur antep we urang teh geus aing manehna kalau luhur antepkeun deh anjing pas begitu ngeusan turun ka aing teh nanya coba bari kaliwat teh anjing ka aing goblok pas aing hayang seuri urang teh api-api we kunaon cai api-api hayang seuri mah anjing dok beungeut teh tidak kitu anjing dok bari ngono goblok Acik sih aja cerita anjing ngomong anjing cai gitu oh gitu atuh urang wae anjing teh hayang teu naik deui teh hayang aing mah aing kagawean kudu kana itu jeung kadupan rek naon nya urang mah budak tapi aing milu naik gitu anjing jeung pusok pirajeunan deui anjing naik ka luhur di luhur kitu anjing mang anjing ningali eta wah sebenarnya itu pakai pengaman teh anjing untuk ku hidrolik teh gantung teh nyekelan. Aing mesin buntung anjing si coplok anjing suka bayang anjing. Lanjut urang anjing kebeneran cocok cai terus usia urang kim. Tong aing wae korban anjing cek aing. Aing anjing hayo we cek aing. Itu kadang-kadang gitu jelema teh nya. Anjing cek aing hayang ngajaran naon ulin kan kitu nyarariksa anjing. Untung anjing da pas dipariksa teh turun 3 kilo. Mata tongna yang ditumpak nu kitu we anjing. Ieu mah buku program IT anjing program IT anjing karar itu bak korsel we kadupan. Aya teh cerita viral eta kumaha? Naon? Viral teh berarti apa tuh sa? Aing sebenarnya mah teu nyaho viral gitunya teu apal urang mah. Jam sabaraha jam 11 peuting. Eta teh cai teh naon ting tong anjing tempatnya di IG mang. Pirebet neng anjing. Nah ulang naon anjing make jeung hayang berteman jeung aing gitu wau gente. Aing teu ngarti kan aing. Antepkeun aing curiga tring terus anjing. Teu nyaho mang urang teh seuri yo. Cukring anjing baturan urang nga-WA. Bari jeung nemongkeun anu ti Mang Omad teh kumanehna di ieu ke di nu IG. Tah anjing sia manes viral naon ari maneh sok rariwo ieu anjing cek aing teh kieu cempok anjing lupa cek aing teh anjing berarti si Omar teh bener ngomong viral teh cek aing teh aing geus kitu teh jauh anjing kumaha mun kapanggih ku budak aing teh ada sen omongan anjing aing cicing we anjing didinya teh anjing kumaha nya si Omar dawaran kikieu teh anjing apa teh jauh telepon Bapak viral senang anjing anjing Terus kelas viral gimana cenah? Itu lihat cenah dari info Bandung dari ini wah banyak cenah Pak. Eta kumaha teh moal naon? Moal terus we batur mah hayang cenah. Aing teh nyawa atuh naon anjing cai. Aing teh ngahulang teu mikir anjing somat bebeja anjing nanyakeun. Terus orang teh ningali mikiran IG eta anjing kumaha nya? Kring aing kudu kumaha anjing balas ulah teu nyaho mang antepkeun urang si Inah jauh kring deui Bapak si ini Bapak bagus viral cenah Pak kieu teh orang lain mah pengen cenah Bapak
Tapi nah nggak apa-apa, nggak bagus, gas anjing. Nah ini aing dinya PDW ta. Santai anjing. Cuma nanti ditagas banyak melihat biji. Itu aing mah teu kepikiran geus kitu teh emang anjir tah geus ngobrol. Nanya ke sina nah, ini teh yang mau berteman itu kudu kumaha. Itu teh ku bapak cenah tarima we cenah biar bapak lawannya banyak cenah anjing. Oh, tarimaan geus kitu teh jo. Tekin ke inah, aing teu ngarti ulang-ulang anjing. Nah, cai itu tong sok nu lain-lain tuh tah titah ge jeung mending kene menerkeun talang anjing daripada teu nyaho ieu teh kumaha. Wah, video call sieuna teh kobelon sampai ka jam 1:30. 1:30 rek sare anjing eta teh nu berebet teh ngabalesan eta sampai ka 4:30 anjing. Goblok anjing. Ngabalasan komentar. Lain eta narimaan. Oh, narimaan. Teuing aing teh Si anjing. Siurnya. Siur. Kayak bising. Bising tak gitu. entong sok teh disengkeut. Sok ngajarkeun nu lain-lain anjing. Anjing. Da anjing kieu cek aing bisa sare urang sok kayak dia nelpon om naon nya anjing ho cek aing itu naon di mana bari jeung ulang-ulang anjing TikTok lu kamu teh dikiriman ku si Indah. Oh, langsung dikirim anjing TikTok na teh anjing tah udah kan orang teu nyaho mah kita muka TikTok ge aing mah. Mata anu komen komentar tengah balas teu nyaho aing teh di gawe mah. Ada biasa pemain Facebook teh atuh. Ayo aya halaman lega gede kana dulur. Nah, atuh je. Wah, eta mah anjing. Eta cerita eta. Eta mah nu imah nya hareup ka luhur. Eta mah saking kudu boga duit man anjing ngajual teras anjing. Cek aing mun ngajual teras saya aing kumaha cenah kejadianna. Sing hareupeun ka luhur lega anjing parkir cenah. Tapi kalau kumaha cek aing teh anjing kebayang mah cek ulah menjadi di teh aing hareup ka luhur iman puteun aing tangah mangga anjing. Si anjing. Kebayang anjing. Aya we anjing jelema anjing. Ada teh. Ada Ian Anthony. Kang Yan anjing. Naon cek aing teh. Kang Yan Antono apa tos rabi anjing grewek aing anjing. Atawa cekrek juga nu aing usuk-usuk anak anjing. Buru-buru loncat aing. Aing masih nanyakeun Ahmad Abar anjing. Aing teu tahu anjing. Kita jelema panona kumaha Yan Antono kain. Keren anjing. Sebenarnya mah entah munafik gitu. Kudu kumaha tuh hidupnya. Kudu loba ngadar-jidar anjing jadi lompong anjing. Aing inget ke sekolah anjing SD Pramuka mang. Ayo Pramuka anjing. Yuk guru orang teh nerangkeun ieu teh emang peta dunia. Baru rumpul ta anu hiji ucing aya nu teu ngarumpul kabeh ke Pramuka mara ke baju Pramuka keur ngebahas negara-negara gitu tunjukkeun ku guru. Atuh guru urang mah geulak anjing. Eta mah euy baturan aing toto anjing teu kajedog beureun anjing cerita. Nya itu yang bandera keur nyangeng kitu mang bendera Pramuka teh geuning kan awa api kan tinu ai lain awi eta mah kai. Anjing kadupak mun ngogolos beledak entarang anjing. Si goblok teh saha gitu. Anjing eta baturan aing ditampilin kuat kamu muter anjing goblok anjing. Oh atuh budak atuh ming tengel ku kolot tinggal goblokna mun nyeri baru anjing amek. Woi sia cenah beur kajar do goblok atuh goblok betul aing kuat ka ngalang-ngarak anjing. Zaman bareng teh soto. Santo. Kan baheula mah urang mah dari Cimacan teh ka jero mah. Kan sok aya bemo keluar heuh. Tah di waktu anjing baralik teh narangke anjing ka imah teh kadinya ngaliwatan anjing. Tah
Di waktu anjing aya Honda baheula mah Honda nu aya pantoan. Oh, iya. Honda angkot nu aya pantoan. Anjing tuh. Lain Honda TN7 lah Daihatsu lain. Anyar mah betul. Anjing mobil naraik teh kabehana anjing dikitukeun anjing pantona ku anjing muka. Anjing muka dibukakeun. Mana abus anjing naik orang abus ka jero anjing tak pas ke semet jalan ka Cicadaskeun anjing dikuncikeun anjing mana usah ka di jero anjing ka bawah anjing ka di Cicadas anjing aing dicarekan ku bapana anjing goblok cenah anjing. Iya. Cerita Mah ganteng anjing. Awewe teh ka teh nyarorot we anjing kelas baterai. Lucu mah keur ngolah teh skip apa di buat ke diponi mah. Irung ceceng mah. Da upami di teh di elot anjing kok gateng nu amin. Awewe teh ka mah sing rareret we. Masih we. Itu cerita lain tak. Cerita banyak. Aduh kuya lah tuh. Jadi eta teh carita kuya teh kieu. Orang teh kan baheula resep kana akuarium. Resep kana akuarium kitu teh si akuarium. Wah, orang boga koki. Wah, kot kecil abri galus mang. Oh, dua orang teh kitu we kalur ka anak-anak mun orang baregi hiburan mun balik gawe. Balik gawe hiburan gitu. Hiji waktu aya lanceuk urang ge sarua. Ngukut lauk, da sarua keur usum ka akuarium lah maklum lah keur zaman naon nya. Zaman jahiliyah lah meureun badak. Keur ngomongjeun anu karar itu resep anu karar itu kan berarti teu jauh ti nu pararuguh kitu nya. Hiji waktu anjing aing mawa ieu mawa kuya Brazil. Ben anjing edek tak kuya Brazil. Anjing cuma ada seberaan. Oh mau dijual anjing dayung menang hese aing cenah. Bae beuli we ku urang cenah. Ke dinu akuarium, padi ge sami cenah. Nyangeus ceu aing teu jual mah. Urang teh tawar teu dibikeun mang. Eta nyeun kanang nya urang ngabantuan nyeun kanang kuya ka akuarium. Jadi si kuya teh anjing di luhur kanangna teh mereka nyatu teh kahanap, kahanap kalau deui dibere impun, gitu we geus ngeunah gitu. Anjing urang beuki hayang anjing. Geus teu dibikeun eta sama sekali. Pas kadua poe teu poe jo. Ben hoyong kuya cenah. Aing curiga nah beuti dibikeun. Nah, apa yang dibikeun dijual, mulai dibeli ku urang. Entong ya masihan. Anjing ngaranna masihan pun aing karobak we dibawa. Dicokot teh ku urang teh. Nyeun kanang urang teh sarua pasakeun bener anjing ningali. Wah, resep ningali kitu teh nya mun geus balik gawe gitu hiburan lah. Anjir ngeunaheun kieu kuyan yang bere impun. Madare impun. Si koe teh keur si koki teh anjing keur alus eta. Wah, jabrig anjing. Edan we. Terus alus gitu keur ngeunaheun. Geus orang teh gawe orang balik gawe rek ningali deui tang geus abuskeun isukna orang gawe tak sorena teh orang balik pan anjing ngamparkeun sama anjing istirahat dengan kuya anjing pas dasar kitu anjing eta goblok anjing ku dikep-kep kitu kekelan anjing direpuk sampai ka murudul anjing cek anjing goblok anjing cek anjing goblok gitu kuya goblok kuya teh anjing wah tewakan kuya teh simpen aing ngomong deui kasih kalau cek urang teh anjing cek anjing teh goblok anjing kuya Brazil teh anjing tuh naon euy maneh cenah jawab makan-makan wae nyali anjing lauk urang jauh pas ngalih orang jauh seri lah coba sami cenah anjing cek anjing karena cek Disaran ke kuya. oh pasti ngali lauk nu manehna bener mat panonna nolol anjing geus bener beak si ieu teh sisi teh geus barareak darah dugul kitu atuh sama goblok mah dibikeun ka aing maneh nu hayang cenah anjing goblok anjing aing nyeri hate tah anjing mau orang bawa wae lah isukna gawe kababaturan urang boga arwana make kuya Brazil alus sekali di sebelguk teh anjing jo sabaraha balah gocap cek aing teh dua dibikeun rokok sabungkus oh cenah balik cenah bawa ningali kuyana bawa ku urang teh isuk teh dibeli mah rokok sabungkus kieu nying geus mana terus urang teh nyaona naon da bawa ku manehna teh isukna anjing pas gawe deui ngomong kuya Brazil teh anjing cenah anjing
Anjing penting mana lagi sarua si Arwanan teh beak si Cita mi. Wah aing balangkeun we cenah kabalong. Si aja amak-amakan wae naon. Anjing cari kuya teh goblok cenah anjing. Beak anjing cenah eta. Si lauk nu aing si Cita kok kam beak dikitu kuku ya eta mah dikitu sami. Oh gede leutik anjing kasieun nya. Goblok aing ning hayang ngabanting kuya bae. Apa teh nya beuki deui aing tanyakeun teh eta kuya Brazil teh aya Mozzarella gitu. Aya anjing kuya sawah. Hidung mah. Nah inget hayang ukut lagi anjing. Jeung Lapi-lapi ya. jeung rupaan kuya kitu anjing. Ieu mah kan jelas bersih kitu nya ngeunaheun. Itu mah anjing keuyeub meureun anjing. Goblok anjing. Sampai ka kitu anjing. Aduh. Si anjing. Aya anjing nu karar itu jelema anjing. Banyak dibikeun bager anjing. Tong masih tong diartosan. Mau diartosan. Aduh anjing. Oh, pada eta warung ieu teh anu mama ieu trepe kayak mah. Anjing. Ain orang. Anu hayang serede mah kan baturan orang mat. Baturan orang teh kan baheula masuk aktif di masjid ke zaman SMA di Mararaci itu latihan naon gitu. Geus taraweh, tanggal rumpul di masjid ngararobrol ngomongkeun tentang agama, jeung yang bisa teh baheula di Al-Azhar. Hiji waktu baturan orang teh anjing hayang diajar adan anjing. Oh, tukangan orang keur ngarariung manehna kanu mimbar kieu kanu mic anjing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gogorokan pan ganeng anjing sieut keur diajar ada aing keur ngobrol jeung adan wae anjing. Goblok baturan aing iseng-iseng dicolokeun anjing kana listrik eta na slek. Adan anjing Allahu Akbar, Allahu Akbar anjing. Urang teu apal anjing. Anu nyolokeun mah ngaleos balik anjing. Oh, anjing eta mah datang anjing DKM, anjing orang Arab. Adan apa ini? Aing teh naon? Adan naon? Adan apa ini? Aduh si. Naon adan apa? Itu sih. Karena ini lagi si baturan aing yang ngomong lagi latihan ada jangan pakai speaker. Goblok. Latihan ada jam 11 setengah 12 ada naon dia. Aduh anjing. Anjing. Anjing jadi dia. Ada apa ini? Baturan aing teh naon dan teu tah. Anjing daripada bener dicolokeun anjing. Goblok anjing. Aduh anjing. Aduh. Dikasih rieu anjing golnya. Eta nu anehna mah ming baturan urang anjing nyalokeun cenah celek anjing. Allahu Akbar, Allahu Akbar anjing. Eta mah anjing pas jauh langsung cetar mah goblok ngaleos. Oh, ini saberat. Dan apa ini setengah 12 anjing. Goblok anjing. Anjing. Dalam teh dicolokeun mah mau datang itu moal anjing. Aduh anjing. Aya anjing kitu anjing. Ngeunasir ieu. Aduh apa ini? 12 anjing batur sarare ada anjing. Diomongeun anjing. Anjing. Aduh. Anu ieu man. Baheula geuning zaman SMA pas sok resepnya sok papasakan. Tah hiji waktu teh urang teh Bubur. tah hiji waktu anjing urang teh ayo cek teh papasakan jeung anjing diomongan teh kita mah jangan ngaliwat sekarang sudah musim urang ngabubur we. Cing, ngabubur cek udah lapar tapi baheula mah hese jajannya. Anjing ngabubur teh lain tempatnya di Tegal anjing di Poek siamat anu imah rangka gitu. Poek ban. Anjing urang milu ngarariuk jeung barudak kitu. Pas ngabubur we tagenkeun cenah hurung tah ngabubur. Pada teh si bubur kitu mun diantepkeun teh kan modal. Si turubna jiga nama anjing lain turub panci eta. Ari kuarnya diganjal ku bata anjing sapotong. Luk anjing disimpen bata eta sapotong eta. Ari kitu kan bulu teh gecedek cicing gitu jok bata asup ke jero. Dah anjing dicokot panas. Antepkeun barudak teh nyaho eta.
Anjing antep pasti je asak caranya. Kieu anjing ada sumsumnya. Ini ada sumsumnya tuh. Anjing ada sumsum. Aing rek darah gitu. Ini gurih buburnya anjing ada lapar bener anjing teh Jararaja teh anjing. Goblok ini sumsum ini ya. Dikaitkeun anjing senokna teh ini sumsum. Ini anjing teh ngaitkeun bata anjing. Goblok bata sapotong anjing. Anjing pasti kumaha goblok ge bata. Coba terang itu anjing naon ya bataan cenah anjing. Apa anjing aing mah teu dahar balik ke anjing. Aduh, aing. Gerak serius. Aduh. Goblok anjing. Ini ada sumsumnya teh anjing batanya. Kitu teh kae turupna teh kitu teh curalit kitu abus ka jero. Pajak dicokot teh da panas anjing antep we anjing. Aing kabelan tengah dahar anjing. Aing kan aing mau diarakan. Gitu-gitu. Pas anjing rek bebersih, aing mah ya bataan. Bae anjing sekali-kali ulah bubur ayam, bubur bata anjing. Si anjing. Orang anjing jahil-jahilna zaman baheula anjing kitu anjing jelema. Bahasa eta kan final menbal mat. Final Persib jeung naon gitu lah. Final anjing. Lalajo kabeh di kampung kan lalajo di kampung di Garut di mana-mana si aja teh ting di mana tah cenah meureun aya baturanana, baturan tileutik maksudna. Urang lalajo Persib cenah anjing ka mana ka GB Gelora Bung Karno. Senayan benernya baheula mah. Pas final teh. Meski teh lalajo ngabring mah. Ora bus dong tidak ngajar dong maklum di kampung meureun anjing gogorowokan we anjing. Aya si Ajat baturan aing cenah tingali geura. Pas diumumkeun inilah Persib anjing ngabring teh kalapa kabehna mah seragam biru. Anjing koprok kabeh. Si Ajat aya jadi gorowok anjing. Diarep teh orang Jakarta, diarep teh teuing orang Jakarta ada bahasa Indonesia ngomong lagi. Jat, wah anjing baturan aing si Ajat teh Jat, uwi bareng Jat. Gitu anjing. Jat bareng Jat. Jat mau deui Jat anjing da tilu udah bakal deui si Ajat lagi di handap gitu. Ayo meureun anjing anu lalajo nu lain ganeng meureun jalan mati mana ganeng. Anjing cicing anjing goblok cenah ganeng cenah tuh. Anjing eta pintar saja lemah jauh kieu. Nih pakai ini ngobrolnya anjing dibere kekeran. Jauh si Ajat kaliwat, Jat nanti pulangnya bareng ya. Jat nanti pulangnya bareng ya. Si Ajat teh ngaliat anjing asa deukeut terus Jat nanti Ajat lupa lagi nih. Goblok. Si Ajat mah nyare-hare ngaleos anjing. Eta ngomongna. Nah, jadi si Ono lalajo ka di hareupna teu kaganggu mah. Jadi kalem we. Nah, ini main nonton bola. Si eta mah kieu Jat nanti. Jat, nya poho deui Jat. Ayo Jat cenah anjing. Ya orang jadi deket. Oh, asa deukeut make kekeran meureun anjing. Si anjing. Aduh, goblok. Anjing. Si Ajat teh hare-hare anjing. Aduh. Baheula urang mun main band nya mah lain main band baheula mah meureunnya da lain keur leutik gitu. 17 Agustusan ming. Tah ieu waktu urang teh ditita jam 5 jamnya setengah genep lah. Kueun urang teh tita band. Angbalikeun gule bapak ke balik gawe, kayak kaut baheula bapak kitu. Beli gule nya sok cun. Make sepeda mang. Anjing make sepeda aing mau rantang hadieu merek beli gule teh pada suka anjing. Oh, pas can pada suka anjing baturan aing nya keur ngariung teu nyaho urang. Anjing aman ya si Beben cenah. Bala aing pemain drum baheula mah. Beneran aing pemain drum cenah anjing geus komplit lah, tinggal der. Cuk aing urang kita meuli gule. Wah anjing kalem ku aing gule mah cicing cenah ku aing. Sabare kan ieu bagianana da jawara anjing. Anjing cai geus bener ieu. Bener cenah. Anjing si rantam teh dicokot pinuhan anjing gitu. Anjing bener euy gratis cek aing. Ieu mainna ira sagedeung deui cenah. Beus saya urang teh kalem anjing jom. Aing teh kan dibere duitkeun meuli gule teh, ku aing teh belikeun merek kok gudang-gudang filter setengah. Bisa udud anjing. Ieu mainna ira sakedap deui cenah. Anjing nunungan teh aya band di teh anjing cek aing teh. Kabar budak we gule mah simpan we titip dangke si anjing geus maena dicokot maksud urang. Oh anjir, di itu pas lila
lila mad ternyata anjing tatarian heula anjing segala ayo urang mainna iraha ucap genep teh anjing yo aing kan tergunggu le kalem dari sieu mah anjing nyekelna di dieu mah daerah ieu mah sieu mah Jawaring cenah bos saya pokona mana mah ngadraman we oh siap tuh anjing terus 7:30 anjing 7:30 anjing ben batur anjing gitu anjing aing harek mah ai pas aing nanyakeun anjing Kang ari band grup ieu jam sabaraha mainna tinggal di ranona eueuh anjing ranona teh aduh datang marakeran daun eta mah anjing dionange darat teh dionange daratang band kitu mah anjing tuh main sekali berarti dia main aja sekedap deui tuh anjing main anjing jam 11 ya mang pas main jam 11 anjing beres main aing nyokot rantang anjing geus digemok tukang gulena anjing gule eueuh anjing rantang eueuh aing rek balik kumaha coba bayangkeun anjing cek aing teh aing gule kumahanya cek aing udah tutup cenah anjing bertanggung jawab si goblok aing anjing jadi aing terbalik jalan sisi pas balik jalan sisi ini susu teh gule kumaha cenah beli gule teh bapak nungguan ada di ditu cenah di kunci di ieu tutup oh mana rantangna eueuh sampai kaeuna anjing teh kacokot anjing sampai kayeuna aduh si anjing ay anu eta teh gedean nu preman ieu mah abdi kabogo gedean terus ku pabajikanana gedean ditita meuli naon kompan meuli minyak gitu anjing Jawara eta mah tuh mah itu Jawara urang mah ming keur leutik keneh nya ulin ka nu senior adulin anjing si eta teh yo yo anjing ngarola keneh badak di bebenteng mah baheula mah cenah meming teh 3 mah urang teh nyaho manehna masalah jeung pamajikanana ada urang leutik keneh mah da eta mah sekolot gitu aing baru ngadengekeun ngomong amat 3 wah segala rupa panggagahna we bawa nama eta anjing begitu ngomong amat 3 awewe teh di mana-mana maneh hiji ge can boga cenah amat 3 awewe teh wah ku amah kieu we cenah di gunung-gunung geus kitu teh ai pas panjikana ngaliwat oh ini eta mah teu nyaho eta pamajikanana teh beledak teh ming anjing ku kompan lain tilu yo minyak tanah eueuh anjing ku kompan ini si goblok teh anjing si Jawara teh kudu kalem anjing cai teh parah sieun anjing si goblok kana didengekeun cek aing teh aduh kalem anjing goblok geus kitu teh gaya di si anjing teh tungtung nama minyak tanah mah ya kompan anjing cek aing eta ngomong jago ada pemajikan mah aduh kalem anjing anu heueuh anjing era itu kurang-kurang anjing Jawara teh kieu aduh anjing anjing masa di buku tentara genepan anjing dua speaker teh kau anjing kieu mah kebae teh namanya jadi cerita speaker eta baheula urang speaker eta teh kieu aya hiji budak hiji keluarga gitu nya maksudna hiji budak eta teh ka inungna jeung bapana keur ngarobrol di ruangan tamu Pargilajo TV si budak eta teh diuk dahnapeun indungna teh diuk bari maca bari tulisan gitu bari ngerjakeun PR aing geus kitu si budak teh nanyakeun mamah cenah nah ari mamah cenah mun papang teh mending wow cenah gitu ini kasar gitu suarana saut bapana teh malong we mau anu ka indungna teh meureun indungna nanyakeun pan indungna ngajawabna naon coba saking mung jorang gitu da mama masih pikiran disuruh rusak ku si bapak cenah anjing jadi si budak teh indungna teh mung jorang gitu da mama masih pikiran disuruh rusak ku si bapak jadi gitu pinteran si anjing gitu tah carita teh mun lem kayu mah urang keur digawe harita geus zaman urang keur digawe
hiji waktu babaturan urang mah geus pangsiunan, jadi pangsiunan dikaryakeun deui gitu. Sekarang lo tahu umur teh dua teh. Jadi umur-umur tahun 60 tahunan, 70 tahunan lah digarawekeun deui. Hiji waktu kasih babaturan teh ngomong. Ngaran teh nang cik ieu urang asup angin jiga nama pangurutkeun. Pangurutkeun kumaha cenah. Asup angin nang mah pinter cenah. Cek anu geuringna teh jauh. Nya sok cenah. Engke lah orang nan heula da ieu kudu make minyak cenah mun teu make tarason cenah neangan. Tah siji waktu meureun ngurut eta teh neangan da maklum di bengkel da eueun kitu mah jo. Ieu aya tarason. Aya tarason teh dicokot kemarin di Ambon teh. Oh iya aya tarasonna senang geus make ieu we. Jo der we. Diurut tah. Diurutan kemana teh kieu sampai ka di dieu teh awakna kabehanana sampai ka anu ieu-ieuna. Tak antepkeun nang manyaan cenah nyolongna teh nu diurut teh. Nang mah bisaan cenah. Meunah pisan cenah teh. Diurutan we terus kan sampai ka beungeutna teh. Tah geus diberes diurutan teh rada saparapat jam sajam tidinya. Manehna teh nu diurut teh kieu. Nang kieu nang. Nang si orang meureun eta teh nang itu naon dilalek kereng juga dog begitu. Nang kieu. Naon dinda apison cenah teh sarua. Pas ditinggal teh nya eta mah lem kayu cenah lagi lem kayu anjing cenah. Bawa eta teh kan manehna rek mau lem kayu nu bawa eta teh di dieusian dicokot ku panang nu ngeusianna mah batur darek bawa ari nang teu ngomong heula ka saya cenah tuh. Kan eta mah cenah lem kayu. Paudin kot kereng anjing kot katamas anjing. Jika dong sih. Jadi asa dong juga kerang mah juga dong. Tang karena ieu. Goblok. Tah. Naon? Sama nih. Goblok. Aya we omongan teh anjing omongan jelema eta teh. Goblok. Marukan bahasa nya. Dog teh zaman heula atuh anjing kita. Omongan zaman heula tah eta manuk anis kumaha? Ari manuk anis mah urang teh harita teh ulin carita nama kasuka haji rek ningalian manuk pas urang ningalian manuk pas turun tina motor urang ningali digigireun urang teh anu dagang manuk teh ngajajar urang ningali pas ningali didinya eta anjing anis euy halus juga kok gitu we anis emang gak cowok bipiriwitaan we seserelekan gitu nu dagang teh ngahulang we dinya keur ngalamun meureun dacan payu hiji jajan nanya orang teh mang ieu manuk sabaraha semangat teh sombong teh anjing ngomong teh ka urang teh jauh 11,5 anjing bae mun judas dan sejuta sinilong kieu naon manuk lagi yang macam ada ngaharewos tarik sermon sedima mah di dieu we laun teh pedal lega wah sarua tuh Pedal lega si anjing. terus kitu teh jo digigireun ana hiji tukangan ana hiji dia aya cicing anis teh euy teu disada cek berarti ieu mah meunang gope mah gope cenah teu disada anu eta nu pengker teh sabaraha oh ieu 6 juta Maknya nu cek aing kan orang nanya maknya 6 juta cicing kieu si urang teh ari nu disada 2 juta ari encep ieu teh penciptana ieu nyanyina ieu teh nyiptakeun laguna ieu nu nyanyina penciptana mahal Anjing. Aduh. Imam Martin. ya ibu-ibu kolot beda salakina beunghar caritana ibu waktu si ibu-ibu eta teh sieun kalengitan salaki manehna kan kudu berupaya kudu tampil cantik tak sedangkan kaayaan manehna geus kolot manehna ngobrol jeung tatanganna cenah aya cenah teh lamun teteh hayang ngora deui mah aya ditu direfleksi di mana cenah tuh di itu daerah itu nu bener cenah lamun bener teteh sabaraha ge ku teteh dibayar lamun teteh bisa ngangoraan kitu mah cenah di mana cenah badami hari ini asup peta ieu cenah
dari teh aya tempat pengobatan refleksi kulit. Abus manehna teh kan nanyakeun, ieu tiasa cenah bae. Tiasa mung cenah ieu kudu siap nampi konsekuensina Bu. Bisa tiasa deui ibu mah bisa langsung ngora cenah bahkan. Nya sok cenah. Sabaraha ge ku abdi tedunan Pak, yang penting abdi salaki abdi sieun kabatur. Yo asup mana nanti kajar sok lebat cenah di dieu. Daek euy digedolan mah ieu teh kitu. Wow, terus 2 jam 3 jam. So geus nah sampai sare si ibu teh. Bu gugah atos sok bilang anjir eta masih ibu pas ngeuntung. Pas sok ibu ngeuntung. Pas ngeuntung, atuh abdi jadi geulis kieu cenah. Anjir ieu kudu sabaraha ku abdi Pak. Abdi mah kajeun sabaraha ge ku abdi tedunan cenah Bapak hoyong sabaraha ge ku. Pas manehna gerak-gerak kieu tak keur menarkeun buuk, manehna nanya di dia, "Ari ieu naon cenah Pak?" Ningali temennya, "Mun eta teh bujal." Si oreng si dieu anjing kabehana kabedol ka dieu. Manehna bingung. Bener si anjing. Apa bener pikir manehna, "Ari ieu cenah kumaha ieu pindah ka nu beuteung." Di dieu wae ngapa mau mun ieu di nu beuteung. Goblok. Jadi goblok. Anjing. Cenah ari ieu naon? Mun eta teh bujal. Anjing manehna mikir, "Aduh cenah ieu jadi abdi ngomong kae di dieu." Beuti dia wae eungap. Anjing. Kan tadi itu anjing. Jadi nu kan dia mah kulitnya teh mengkerut, jadi ka bawah da ganti beungeut cenah. Bujal berarti ka bawah ka dieu. Aduh si anjing aya goblok. Aya terus. Naon deui ayeuna? Operasi plastik. Anjir, tah nu dioperasi plastik mah manehna jelema loba duit. Manehna hayang tampil keren, hayang geulis dari maklum lah zaman beureun. Padahal usia manehna geus rada kolot lah umur 40 50 lah. Serada kolot manehna embung. Hayang geulis tapi beda. Manehna ka dokter dioperasi plastik. Pas dioperasi plastik boleh bisa dengan harga segini udah manehna loba duit yang geus dioperasi plastik proses bener mah pas mesti beres dioperasi terus manehna teh dokter nanyakeun ini udah beres udah sok kamu ngaca aja dulu cenah pas ngaca anjing wah dok juara cenah dok anjing pas manehna anjing satkeun buuk di dina tulisan Mas Pion ka bawah anjing berarti dioperasi ayo Mas Pion, ini apa dok? Ini merek Mas Pion, ayah. Plastik Mas Pion. Jadi mana yang dileungitkeun Mas Piona? Balik deui. Goblok anjing. Aduh. Aya we cerita.